Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alam dunya geus pajiwa, bencana datang reuyeum, nu maksiat beuki maceun, nu ibadah beuki eueuh. Alam dunya beuki keueuh, loba jalma nu malaweung, nu doraka beuki anggeun, kana ibadah teu mayeuh. Alam dunya geus pakeuh ku bencana angin puyuh, loba tangkal anu rubuh, katut imah kira runtuh. Alam dunya beuki hancur, jalma-jalma geus lalacur, silih hewan jeung dulur, poho kana alam kubur. Alam dunya beuki poek, geus loba jalma nu pasek, umat Islam silih ledek, ka ulama wani ngadek. Alam dunya beuki angan, loba jalma anu sasar, kana takdir geus teu sadar, maksiat dianggap wajar. Alam dunya geus teu caang, loba beja anu mamang, ngabohong geus teu kapalan, berita geus nyararimpang. Alam dunya moal anggeun, pasti engke bakal eudeun, gunung bakal alalungkeun, manusia bakal lalieun. Alam dunya geus teu anggeun, loba jalma anu lieur, ka pasantren beuki minder, kana salat ngabalieun. Dunya teh geus nini-nini, jalma maksiat warani, anu matang loba lini, akhirna jadi tsunami. Dunya loba kabembang, mun roh kaburu sakarat, moal ditarima tobat, cilaka dunya akhirat. Masjid mana jararepat, jamaahna unggul karpet, ngisi kotak amal korek, akhirna hirup samporet. Dunya geus tereh kiamat, awewe ngaku muslimat, tapi tara nutup aurat, kade kaburu sakarat. Dunya geus tereh kiamat, ayo gancang gerak tobat, gerak jauhan
kunanna minal khasirin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.